ieu teh? Aneh, abdi kita cenderang. Kanggo Kang Ocin mah ieu teh asa engal pisan. Tah eta Meureun ilmu. kang engke teh naon ieu anu Naon bade ieu? dipintonkeunana ieu timpul anu digarap ku Kang Gilang Ari Saparakanca. timbul teh naon Kang? Eta mah langkung pausna engke Engke, sabadana dijelaskeun ku nu gaduna Kang Gilang. Sumangga wilujeng nyaksani Nyaksani. pintonanana.
Ngomong timpul jalan mana menurutan timpul atuh jemplin tapi ngeunaheun ieu teh kakara eta tahu nama main calung teh repeh we gitu nya repeh we kos kitu timpul mah nyonyo bau we itu eta hoyong terang timpul teh naon tah perkawis timpul urang teh kapannya supados kauning aku sadayana Ya. ayeuna urang langsung wae pangitan kanggo ngabeanterkeunana ngadugikeunana Kang gitu? Gilang naon Langsung? Kang Gilang? Kang Aduh, Gilang punten, diaturan Kang Gilang. kepada dia Kang Hoyong. Gilang aya penjelasan sakitu mohon margi ka seueur mungkin anu teu ngartos sapersen kuring si kuring oge teu ngartos Mohon. naon. naon kumaha maksudna gitu Leureuh. supados Mohon. dijelaskeun ku anjeunna Mohon. Mang punten mang Kang Gilang kali di Kang Gilang Kang Gilang punten kapalih dieu mohon Kang Gilang alik eta anu tenisi alik
Mana tuh Kang Gilang teh? Kang Gilang. Punten. Meureun ieu di kokolor daerek futsal atuh. Oh iya, Kang Gilang, oh, iya. diantarana. Mangga Kang Gilang. Aduh, Mohon, semoga aturan kapal payun. Apunten Kang Gilang, aduh, mohon. Enggak. Manawi teh teknisi gitu. Kapal payun kan? Kapal Kapal payun kan? Aduh. Kapan? Nah, Kang Gilang sapertos anu nembe. Eta gitu-gitu tos gedeula. Timpul kumaha Kang Manawi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sateacana hatur nuhun anu kasuhun pangintennya khususna ka renrengan DKKT Rumpun Karawitan Sanggar Pahegar sareng Sagalupina anu ngiring ieu bilung dina olahraga kibar budaya jadi 7. Emprak sadaya. Abi nuhun. Oh, mohon hatur nuhun Kang Macit, Kang Yobon. Sami. Ya pangintennya perkawis garapan anu neme nyarak judul teh tadi seperti anu disebut Mang Oci panginten judul teh timpul. Aya timpul teh naon singketan tina timbre manipulasi. Aya timbre teh naon cingkang? Timbre teh naon eta timbre teh? Karakter. Oh, karakter. Timbre teh karakter. Sanes TO kan? Sanes. Oh, sanes. Mangga teraskeun. Nah, timbrena karakter manipulation atau tapi manipulasi nyata direka-reka intina masa pada segitu janten karakter suara anu direka-reka intina masa pada segitu. Nah timbul di dia kalabatna teh karena genre atau tapi genre elektroakustik musik itanya tah ieu teh di Indonesia teh teu acan patos kasebar lah istilah nama kemarin naon kahiji edukasi terhadap masyarakat umumna masih kena kirang di Indonesia teh namun saresna ti katabihan oge ti tahun 2000 kapengker kasenian sapertos kita terus lalabat ka Indonesia teh tos aya namun benten medium sareng benten ide oge gitu tah ngeunaan garapan anu timpul abdi di dieu panginten sumber ide na teh sumber ide karyana teh mendak nalika abi ngamixing audio vokal teu kahaja awetan mah Kang Macin teu kahaja masihan efek anu over jatin gitu. Teu jelas gitu tah Kumaha Kang Gilang? gitu tah Kunaon Kang Ocit mengpeun Jengkol nu peuting. dilajeng. Tah abi teh aya pangemut gitu asa aya nu aneh gitu tina ieu teh ongko teu ngeunaheun gitu tah pami misalna eta di efek diterapkeun dina contoh tadinya kawih saperti itu maraoseun bakal ngawah-wah unggul ka payun teh kitu nya tah abi teh emutan kumaha lo misalna eta penerapan audio mixing eta diterapkeun kana medium sanes nya eta kana kacapi kurang buat kana kacapi karena eta mangrupikeun major abi gitu nya tapi spesialis abi panginten dina kacapi da katasana mung eta wungkul abi mah gitu tah namawi ku abi diterapkeun kadinya didamel we hiji karya nyaeta timbre manipulasi gitu tah kaleresan eta karya kamari dianggo nalika abdi ujian akhir Alhamdulillah emprak sadayana. Lajeng kok kituna panginten pami misalna nombe bilih aya nu kirang ngartos atarapi teu paham sama sekali gitu hatur puntenna bagi kamari panginten aya salah sawios naon nanti pangdeudeuh lah gitu nya ti lebetan DKKT nyata hayang mundut panginten saurna mah gitu nya hayang ngabantun nyanyakeun karya anu abdi gitu nu ieu wargi naon hayang ngadedelan teras teh naon dina kibar budaya teh aya saur mah saurnanya bun gitu terus bun aya saur mah tiap-tiap gelaran teh eta teh kedahna mah ngadamel karya anu enggal res gitu. mohon Harus berkarya ya. Alhamdulillah karya kunaon margina kitu nya eta janten peratos abdi gitu nya kunaon sama di situ di tahun kamarina satu acan tahun kamarinya abdi ningali gitu perkembangan dina kibar budaya masih kene kitu-kitu kene gitu tah kunaon kebat kitu margi kan seseueurna nyanakeun anu tos aya bari teu diropea-ropea acan aya sora abdi mah prihatin jujur gitu abinya kunaon hatur punten bilih anu kasinggung
mung ieu mah kumanya ditinggalian abdi gitu pribadinya lira pami misal dumasa rengeunaan kana teknis atanapi aturan tina kibar budaya yang eta dilebetna kedah nyaya pikeun atapi nanti mintonkeun karya baru aya misalnya tahun kamari mah kan kirang gitu kirang kena sor abdi mah gitu sanos anu ayeuna ge sor abdi kira abdi pribadi masih kene kirang dikarenakan naon prosesna masih kene tidak maksimal gitu. Itu pangetan Kang. Iya. Pangemut ti abdi mah kaya kapayuna kitu khususna ka rekan-rekan utamina ka reng-rengan DKKT kepanitiaan struktur organigram panginten ting awitan ketua rumpun atanapi ketua DKKT pamundur teh panginten nyuhunkeun digeuingkeun pami misalna kaya kapayuna gitu tah. Pami misalna ieu leres yen dina kibar budaya teh kedah ngadamel karya baru sadayana gitu tah. Boh bade berbentuk tradisi di aransemen tapi kumaha gitu tah. Minimal di aransemen atau kumaha gitu pangcid. Nyungkeun panggeuingna supados kasanian di urang langkung berkembang teu hayo we di dinya gitu. Benten sareng gelarna dina urang nikahan atau wedding seperti kitu kanya. Ai dinu kieu kan kedah pergi proses nah gitu. Utamanya kan aya proses di urang sok kadang sesah ayeuna mah gitunya duka kendala kumaha eta mah abdi kirang meninggal tak tunuh teh kudu digeuingkeun teh leres tah kitu panginten Kang Masjid hatur nuhun kawan hatur nuhun ka sadayana hatur punten tadi tina garapan panginten bilih kirang maksimal seueur anu cawadeun hatur puntenna jalaran prosesna mung sakedap gitu pangintennya hatur punten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Gilang. Aduh, tah geuning ayeuna mah jelas atas gitu. kajelaskeun kuno kagunganana kuno kagunganana. Lain kagunganana tuh kagungana gitu. Kagungan mohon sanes anu sinana nya mohon. Tah janten Si sora juga ugun wae wa igun dalang situ gede gitu. Tah kitu juga mau gitu sanes Kang janten kapenakna tim buat sorana gede teuing mah teh sanes Kang janten sora bener sora hewan kapenakna tim buat teh teu ngahaja sapertos kapenakna ambu dina lengser eta teh teu ngahaja teu ngahaja kawitna nya ngan kumargi harita waktu pagelaran cenah aya hiji jami cenah oh ieu ek dikananaonkeun gitu tapi kudu awub kudu kawe bener nya matak diekeun we cenah geus we jadi ambu aya jami anu pangpayuna janten ambu di dieu saha aceuk ijem ambu anu pang mimiteuna eta teh alhamdulillah eta waktu anjeunna waktu nuju kuliah kene di ditu pernah kuliah ye eta teh kapungkur alhamdulillah janten ayeuna mah geuning ambu lengsernya aya sadayana tah kitu dah ayeuna mah painten urang aya sedih Kang kumaha nempot timpul kumaha urang baheula ku sanggar paeger teh diajarkeun timpul dah hari nama teu acan aya Kang Gilang ya, anu ngacapina ge newe ka Pak Ade Saipudin aya ge incuna hees bade dinya teh po atukeun bae da tunuhun budak mah timpul sare tah aya nama painten Ajit aya dua rumpun dihijikeun dikolaborasikeun nya eta naon cing mau pencak di SD Negeri Dharma Jaya Kawalu Sumangga Wilujeng nya